Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing. Barudak kelas 2. Kumaha kabarna? Damang? Kamari papendaknya sareng ibu. Tapi teu sadayana sih. Ya. Wilujeng patepang deui sareng Bu Usi dina video pengajaran anu kadua ayeuna namanya. Tah, kamari-kamari kan pengajaran kahiji. Tah ayeuna nincek kana pangajaran nu kadua. Nyaeta ngeunaan naon sih, Bu? Ngeunaan kaulinan. Kaulinan ya. Tah, sataacan dimulai pengajaran dinten ayeuna, urang sami-sami baca doa sasarengan. Oke? Baca doa sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbil alamin ya. Oke, barudak sadayana kelas 2. Nah, ya, Ijam, Darwin, sadayana Agni, kedah semangat ya. Dina pangajaran ayeuna bahasa Sunda, ya boh bahasa Sunda, boh bahasa Arab, boh tematik, boh tahfiz sadayana kedah semangatnya. Tah ayeuna ngeunaan kaulinan. Naon sih Bu kaulinan teh? Ya, rupa-rupa kaulinan. Kaulinan teh nyaeta permainan. Pastikan barudak sadayana tah osok ameng. Nya osok ameng sareng rerencangan. Tah kamari kan di pengajaran kahiji teh urang teh kedah sauyunan. Ketek yang pahiri-hiri sareng rerencangan teh supados urang seurencangna. Nya lamun urang nyalira wae teh aya rencangna. Bade kumaha? Ieu amengnya kaulinan. Urang nyiptakeun kaulinan ya, misalkan sareng rerencangan teh sadayana. Tah, kaulinan teh nyaeta mangrupikeun permainan. Asal kecapna nyaeta tina ulin. Nganggo rarangken a sareng an. Janten kaulinan. Kaulinan barudak. Ya. Barudak teh nyaeta anak-anak. Nah, ya. Anak-anak kelas 2. Juga anak-anak kelas 2. Ya, Icam anak kelas 2. Tah barudak nyaeta ya. Barudak. Kaulinan barudak nyaeta permainan anak-anak anu secara tradisional teh sudah ada di zaman baheula tah eta. Jadi kaulinan barudak teh tos aya di zaman baheula nya. Di zaman kapungkur, di zaman ibu masih alit keneh, Bu Usi masih alit keneh teh aya. Tah mung ayeuna mah duka tah. Apakah barudak sadayana sok nyiptakeun kaulinan? Nya ulinan tradisional eta orang Sunda. Apakah kaulinanana teh hayo we main wae games ya? Misalkan terus aja main games. Itu kan bukan permainan yang tradisional ya. Dapat merusak mata juga kalau terus-terusan main game. Nah, jadi namina kaulinan barudak urang Sunda ya. Kaulinan zaman baheula. Naon wae sih Bu kaulinan zaman baheula teh? Bilih aya nu teu acan terang. Tah, nya Agni tos terang teh acan. Nya. Terus Agni sok osok nyiptakeun kaulinan teu sareng Nafisa. Tah nu kahijina naon? Congkak. Congkak teh kumaha sih Bu? Tah biasana mah meser sok aya meser di pasar nya. Di pasar papan kai anu tengahna teh legok geuningan ya. Tah ngangge kuwuk. Nah, kuwukna teh misalkan aya 5. Tah dieusian si masing-masing anu legok teh dieusian ku kuwuk. Tah nya kumaha beresna eta permainan teh nya kaulinan teh. Tah beresna kaulinan barudak teh saatosna seep
eta kuwuk teh dilebetkeun dina legok-legok eta, dina legok kai eta nya. Tah eta. Terus anu kadua naon? Nah, jajangkungan. Atanapi disebatna teh egrang. Ya. Pamibusi makan tos ta egrang nuju di Cianjur ta nuju alitna kumaha carana? Maena teh make 2 awi, ta 2 awinya awi tangkal awi. Tah teras teh tangkal awina teh anu jangkung. Anu aya panincakanana kanggo sampean. Ya, kanggo sampean ditincak eta si awi teh. Teras we dicepengan teras teh naon namina teh kedah kasaimbanganana teh kedah kuat. Tah nya teras teh jalanna teh ngangge eta egrang eta ngangge kai anu jangkung teh ya. Nah nya. Terus anu katiluna naon? Cenah saur Afan teh. Oray-orayan tah kaulinan teh nya. Oray-orayan nyata kumaha sih carana teh? 2 orang panjaga, nah 2 orang misalkan Afan sareng Yuga. Tah pananganna teh dihijikeun Afan sareng Yuga teh. Nya dihijikeun sangkan jadi siga terowongan. Tah anu sanesna barudak nu sanesna mapah kana terowongan anu pananganna Yuga sareng Afan anu dihijikeun. Tah tapi permainan ieu teh nya kaulinan ieu teh sok ngawih. Barudak teh sok ngawih. Kan saur Afan mah geuningan waktos di kelas hiji sok nyarios kieu Bu. Aya ieu cenah oray-orayan luar leorna ka sawah. Tong ka sawah barina can kedeung beukah cenah kitu nya. Oray-orayan luar leorna ka kebon. Tong ka kebon. Nah eta nya. Tah aya ngawihna oray-orayan. Teras teh ditangkap weh ku 2 orang eta. Ku 2 orang panjaga eta Yuga sareng Afan. Terus ditangkap teh milih naon cenah. Milih buah anggur atanapi buah apel. Tah eta. Nya. Anu kaopatna ucing sumput. Nya ucing sumput teh kumaha? Saurang jadi ucing sumput. Misalkan hompim palayum gambreng. Po ija pakai baju gombreng. Tah pananganana teh di kitu-kitu digoyang-goyangkeun nya. Tah anu sanesna barudak nu sanesna nyumput. Tapi dipasihan waktos teh. Ya dipasihan waktu. Waktunya berapa menit? 10 menit misalkan. Anak-anak ngumpet semuanya. Tah anu penjaga eta teh milarian barudak anu ngumpet. Saatosna penjaga eta anu naon namina teh? Anu janten ucingna teh mendakan anu nyumput. Tah eta berakhirlah sudah permainan atanapi kaulinan eta. Nah nya. Anu kalima naon? Main bekel. Nah atanapi tah main bekel teh biasana mah ieu mah murang kalih istri biasana mah seseueurna mah nya. Tah misalkan Agni sama Nafisa tuh ya, Agni sama Nafisa misalnya main kuwuk. Nah ya main bekel. Nah ya. Kuwuk sareng bola nanti biasa nama anu plastik teh gitu nya. Anu plastik anu pami kanu caikeun mah janten beukah gitu kan ya. Tah eta janten beukah. Tah kalau dimasukin ke air kan jadi mengembang besar gitu ya si bolanya itu. Tah dimainkeun eta teh dimainkeun terus teh gorosorkeun si kuwukna teh nya digolosorkeun si kuwukna teh dicandak hiji-hiji. Misalkan kuwuk diambil 1, ambil kuwuknya 1. Kuwuk diambil 2, ambil kuwuknya 2. Tah sabari eta teh aya pangajaran matematika nya. Kuwuk diambil 3. Nah, kuwuknya diambil 3. Nah, kitu salajengna saterasna nya dugikeun ka CF 5 kuwuk eta. Tah eta. Nah, nya rupa-rupa kaulinan tradisional. Urang mah kedah naon namina teh sakali mah kitunya teh kenging main wae game gitu kaulinan teh. Hayu urang ucing sumput sareng Alwi teh. Hayu urang ucing sumput. Kan seueur pisannya kaulinan teh masih seueur keneh rupa-rupa kaulinan. Tah, di dieu dina kaca 16 cobinya tingali dina kaca 16. Tah, ieu contohna.
Dina kaca 16 tah ieu aya ucing sumput nu tadi ku ibu disebatkeun nya. Tah ucing sumput tuh kan ieu nu janten ucingna, tah ieu barudakna, tah ieu teh bade nyumputna. Nya gitu nya. Tah terasa naon deui tah. Aya sababaraha ieu tah. Ieu tah enggrang teh. Nah, dina kaca anu 20 hiji nya. Tah egrang teh ieu tuh ieu kan kaina teh kedah meriyogikeun kaseimbangan. Tah ieu bekel. Bekel teh tah main ieu bolana, biasana bola ieu teh naon teh bakalan beukah gitu nya ngaageungan ya, besar bakal besar. Sama kuknya juga ini kan kuknya banyak ini ya. Nah, ini contohnya bermain egrang. Tah eta nya barudak sadayana naon namina teh kaulinan. Nah, nya kaulinan teh naon tadi teh? Kaulinan teh nyaeta permainan anak-anak anu secara tradisional sudah ada pada zaman baheula nya, zaman dahulu kala. Sudah ada pada zaman dahulu kala. Janten kaulinan ieu teh biasana mah kedah di naon teh pelihara kitu nya, kedah dilestarikeun teh kenging naon teh hilang nya. Margina ieu mah kaulinan orang Sunda. Paham? Barudak sadayana? Kelas 2 gemak paham? Tah di dieu nya aya ieu tah. Cing ciripit tulang bajing, kacapit ku bulu pare seseukeutna. Jol padalang mawa wayang jek nong. Tah eta mah panangan urang diantelkeun terus teh telunjuk naon? Telunjukna dianterkeun kana panangan saha anu kacapit berarti eta nu janten ucing. Tah kitu pengajaran anu kadua. Tah amanahna milarian contoh anu sejena rupa-rupa kaulinan anu selain ku ibu disebatkeun. Ya, selain ku ibu disebatkeun. Janten milarian rupa-rupa kaulinan selain yang ibu contohkan ya. Itu anak-anakku semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Aliza, unggul, cerdas, berakhlak. BDR, belajar dari rumah, tetap ceria dan semangat. Hapunten anu kasuhunnya. Semangat barudak sadayana. Oke.